Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipika hormat Bapak Kepala Sekolah, anu kusim kuring dipika hormat Bapak Ibu Guru, sareng rerencangan sadayana anu dipika cinta. Dina dinten anu bagja ieu hayu urang sasarengan muji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan karunia anu teu kaetang dugina. Shalawat sinareng salam mugia salamina dicurahkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina dinten kesempatan simkuring bade ngabahas di antawisna bullying anu aya di lingkungan sakola atawa masyarakat. Kalakuan bullying nyaeta sakabeh tingkah atawa pamidasan anu dilaksanakeun secara terus-terusan ku individu atawa kelompok anu tangtuna leuwih kuat kalawan tujuan pikeun nganyeri boh lisan boh non lisan. Bullying ieu biasana kajadian sabab faktor atikan moral mangaruh pisan kana peripheral bullying. Tak kabiasaan bullying ieu teh tiasa ngabalukarkeun hal fatal, malah seueur korban bullying teh ngalaman terutama depresi sarta paling fatal alasan depresi korban bisa bunuh diri. Urang oge kedah sadar sareng terang yen terutama anu dialaman ku korban bullying lumangsung lila butuh waktu anu lami pikeun nyagerkeun sareng periogi proses anu panjang. Sabab ieu urang oge tiasa ngabantusan korban bullying ku cara mahatikeun batur jadi tempat curhat sareng tiasa oge mantuan lapor ka guru lamun bullyingna di sakola, ka orang tuana lamun bullying di lingkungan masyarakat sareng tiasa oge orang tuana mantuan sapartos tingkah lakuna seueur nyarios jeung perbanyak waktu kumpul keluarga. Sakitu singeut ti simkuring perkawis bullying teh mugia tiasa ngawujudkeun kasadaran hapunten sadayana kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.